Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sedayana pendak deui sareng Bapa dina kagiatan diajar bahasa Sunda anu materina ayeuna teh pedaran tradisi Sunda. Cik, anu terang pedaran teh naon? Ari pedaran teh saupamana di bahasa Indonesia teh hampir atau mirip jeung karangan. Tah, urang tingali deui naon maksudna pedaran tradisi Sunda teh nya. Medar perkara pedaran tradisi Sunda. Bahasan atau pedaran teh tulisan anu medar hiji pasoalan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Tah, katanya bahasan atau pedaran tuh tulisan yang menjelaskan satu persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan cenah. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina hasil pengalaman sorangan. Bisa dari hasil penelitian ataupun dari pengalaman pribadi. Tangtuna aya pangaweruh kanyaho anyar nu gede mangpaatna keur pamaca. Tentunya ada pengetahuan yang baru yang besar manfaatnya untuk yang membaca. Sebenarnya bahasan teh mesarua jeung esei atawa artikel. Boh cara nulisna boh eusina. Sebenarnya cenah bahasan itu sama dengan esei atau artikel, baik cara menulisnya ataupun isinya. Ngan dina esei atau artikel mah subjektivitasna pamanggih nulis leuwih tandes jeung leuwih jelas. Cuman dalam esei atau artikel penemuan yang si penulisna tuh lebih tegas dan lebih jelas, ya. Jadi bedanya tuh di sini. Kalau esai artikel mah si pendapat pemikiran si penulisnya tuh lebih tegas dan lebih jelas. Nah, wangun tulisan pedaran Sunda. Nah, pedaran Sunda karangan teh bisa ditulis dengan beberapa wangun cenah bentuk. Nu kahiji argumentasi, anu kadua deskripsi, anu katilu narasi, anu kaopat eksposisi. Tah, pedaran argumentasi wangenan teh arti ya. Wacana anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alasan, contoh sarta bukti-bukti anu kuat. Wacana yang isinya menerangkan benar atau tidaknya satu persoalan berdasarkan alasan, contoh, serta bukti-bukti yang kuat. Tujuanna mangaruhan nu maca sangkan miboga pamikiran anu sarua jeung panulis. Nah, ini punya tujuan untuk mempengaruhi si pembaca supaya punya pemikiran yang sama dengan penulis. Contohnya, pedaran kerusakan alam ya. Didinya ngajentrekeun yen rusakna alam teh kulantaran kalakuan hirup manusia anu sok micen runtah di mana wae. Nah, artinya di sini atau di sana menjelaskan rusaknya alam tuh karena kelakuan hidup manusia yang suka membuang sampah sembarangan gitu. Salajengna pedaran deskripsi.
wangenan. Tulisan anu ngagambarkeun objek, tempat, atawa kejadian secara genre kanu maca. Tulisan yang menggambarkan objek, tempat, atau kejadian secara jelas ke pembaca. Tujuanna sangkan nu maca ngarasakeun atawa ngalaman langsung eta objek, tempat, atawa kejadian, supaya si pembaca merasakan atau mengalami langsung suatu objek, itu tempat, atau kejadiannya. Contohnya, pedaran pamandangan di puncak Bogor. Di eta tulisan ngagambarkeun kumaha endahna pamandangan di puncak Bogor. Digambarkeun yen ku endahna pamandangan jeung tiisna hawa di eta lokasi teh matak nyeun betah. Nah, katanya di tulisan pemandangan di puncak Bogor menggambarkan kumaha indahnya, bagaimana indahnya pemandangan di puncak Bogor, digambarkan dengan cara indahnya pemandangan dan dinginnya hawa di lokasi ini yang membuat kita tuh betah gitu. Anu salajengna nyaeta pedaran narasi. Pedaran narasi teh tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalayan ngaruntut. Jadi tulisan yang menceritakan berlangsungnya suatu kejadian dari mangsa ke masa dengan kronologikal. Tujuanna sangkan nu maca ngarasakeun atawa ngalaman langsung eta kejadian dina carita, supaya si pembaca merasakan atau mengalami langsung suatu kejadian dalam satu cerita itu. Contohnya dalam narasi itu nyata novel atau cerpon. Cerpon itu carita pondok ya. Nu salajengna pedaran eksposisi. Wacana anu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanana, jeung gunana. Wacana yang isinya menjelaskan suatu objek, prosesnya, tujuannya, dan gunanya. Tujuanna cenah pikeun meluaskan pangaweuruh hiji jalma, kumpulan jalma, atawa organisasi kalembagaan. Ngajembarkeun itu meluaskan ya. Untuk meluaskan pengetahuan satu orang, kumpulan orang, atau organisasi atau kelembagaan. Ta ari pedaran eksposisi teh biasana gabungan ti sababaraha wangun tulisan. Ta ieu soal evaluasi. Janten sabada hidup merhatoskeun anu tadi, ayeuna hidup harus mengerjakan soal evaluasi. Soalna mung 5, hanya 5 ya. Cuman yang kelima ada anakan dikit ya. Anu kahiji, naon anu dimaksud tulisan bahasan pedaran teh? Apa yang dimaksud tulisan bahasan atau pedaran? Anu kadua, naon anu ngabedakeun tulisan bahasan jeung esei atau artikel? Apa yang membedakan
tulisan bahasan dengan esai atau artikel. Nu katilu, naon bedana wangun deskripsi jeung argumentasi? Apa bedanya wangun bentuk tulisan deskripsi dengan argumentasi? Anu kaopat, naon bedana wangun narasi jeung eksposisi? Apa bedanya wangun narasi, bentuk tulisan narasi dengan eksposisi? Nah, iya nu kalimanya. Nu kelima ini kalian cukup menerjemahkan kata ini ke bahasa Indonesia. Tarjamahkeun kecap ieu dihandap kana bahasa Indonesia. Panalungtikan, pangaweruh, ngajentrekeun, mangaruhan, ngalaman. Tah, sok mah sumangga hidup kerjakeun ieu soal nya dumasar kana instruksi anu parantos Bapak jelaskan berdasarkan instruksi yang sudah Bapak jelaskan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.